gaweuna di dudunya euy. Daun ada geus angus ngan gaweana ge euy. Ketika mau gawean naon ya. Tuh, teparat muka lebak geus angus ning. Ketika bingung geus kieu mah euy. Kan itu geus reup-reupan atuh. Da we kurang kumaha isuk lah ka dieu. Ieu pagawean geus angus. Nah kumaha nya euy Haji Dudu. Teu balik mere pigawean teh. Gede lah aing nungguan perintah. Lieur deh kah. Cung, apa tuh sing? Di dia mah keur usum tetani sayur sing. Nah kumaha gitu. Oh apa ya keban sada? Entah gimana apa gitu. Kok bora gitu. Teh apa antak nanyakeun ge? Lah ilaing, cuma teh apa we aing mah. Bonsahanya we. Nyaho. Lain sih pemandangan jika di Lembang ge nya Kaget sing deh kah. Lemur de urang ning aya nu kieu aing. Lain sing kai euy. Aing nyarita ka maneh. Entah naon. Dek oge pernah euy tatanian kieu teh melak cabe sing. Ngan ku anehna teh euy. Ongko hayu teh melak cabe tapi nu dijadi teh bonteng sing. Sia mah salah bibit atuh meureun sia mah. Metak oge dengekeun heula sing dek can beres ngomong. Sok naon. Nah, cabe bisa dipelak gitu. Pan sidik tuh cabe mah ukur sikina nu dipelak teh. Syarek nih purek naon Cing balik digawe teh tuh lain gerak. Sok esling. Hai dewe bos kudu gawean naon pan geus beres. Bayar ku dek teh isuk teh ieu datang-datang geus asar selingna kumaha. Kapan geus beres ya dewe kudu kumaha ya euy. Teu balik teuing dek boga anak buah teh Loba pagawean mah euy sing tah rek ngarabutan daun cau, sengon tuh. Nah laing bos. Henteu weureu mah. Aduh, nah ai si kabud sering kumaha eta. Ngalawan we ku aing kudu Selieur ka euy. Ka Bandungan lain bos. Ieu liang bisa diletakan. Kumanya kurang kudu dicacak ya. Lamun ayeuna geus eueuh pagawean mah ayeuna digawe ti isuk dek teh kudu nungguan maneh teh. Wah, deka. Deka. Aing tiba da lohot di dieu. Geus we deka rek bebeja ka ibu negara kieu carana mah. Teu hayang deka ayeuna ngagaji 70.000 ge. Heuh ilaing ngedengekeun teu. Pan dek teh melak cabe, pan cabe mah teuing cabe sa cabe batur da puguh dek mah melak siki bonteng. Tah ayeuna mah kieu we pud nya. Da urang teh ari parasea jeung anak buah mah dang goreng ka sebelah. Hade gitu ge. Ku sabab apud mah ayeuna geus rek jam 4 datangna. Nya daek teh daek ayeuna mah ku daek meureun bakal dibere sing 15.000. Wah, deka. Da 75 mah deka mahal. Daripada dibayar 15.000 mah mending parkiran deka di masjid. Nyajor we balik lain pun lieur deka ngurus budak angon mah Kumaha sia kas tuh lieur Nya sir ke mana? Kumaha uing we ka handap ngah. Dek tungguan dewek terus kadang. Lieur boga dunungan teh. Selain ke mana atuh? Selain teh nyaho pada ieu kita kebon dewek sing. Bener. Deka. Ada sing pun tong nipu deui. Ari aing irahan nipu ku selain. Lain sing kai. Iling rek percaya deui moal ieu kebona. Heuh deka teu percaya. Kudu dipercayakeun dewek teh. Hargaan lah sekali-kali mah. Aing sabaraha sakilona sih? Naon selain nu di kilo? Pan tadi nitah dihargaan, ku aing ini rek dibeli. Mau aya kebenaran ngomong di sila lain mah. Tah euy, mumpung si lain gedaria, ku dewek rek ditunjukkeun ke kebon dewek. Di dieu terutama maneh cikai. Kebon dewek ya tong boro melak cabe sing. Emas dipelak ku dewek di dieu. Masakan Padang. Kebon dewek ya tungtung itu bekat tungtung dewek kungku sing. Datang sore. Lain lain nu batu dewek kungku sing. Astagfirullahaladzim. Maneh atuh. Digawe teh geus datang burit. Jang geus datang burit ieu budak teh ieu. Ayeuna ngobrol keneh wae didatangkeun jeung babaturan sore kumaha. Tong rabe bejaina tuh bos, kan jani wae dewek ya. Lieur dek apun kagawekeun maneh mah. Ya cek aja cek deh oke naon bisa dipodohi wae Cek aing tadi teu percaya cek ge. Jang ieu teh ye lain kebon apud lain ieu teh apud teh digawe di Haji Dudu. ya tadi mau ngakukeun anu Gawe Haji Dudu ngan pada ieu teh pangbengalna. Kita datang isuk-isuk, datang tas asar. Matak ayeuna kejo kopi rokok gerek dibawa deui balik. Beda keur naon ayeuna mere nu kieu mah. ya geus dipodohi wae si kopi
Oh gitu nya ya. Apud panjang ngaranna ge. Apud gitu. Mangga atuh ai pamit kita mah Pak ya. Abi mah pada premios Heeh, man mah. jang ah. Bangga, lajeng kana siksa. Urang siksa we lah kumaha. Boga anak buah kieu mah. Alah, hampura aja euy. Dewek jadi nyeun keripuhan. Geus pud maneh mah dayana geus moal bener digawekeun ge. Geus we balik we lah, dek karek neangan dewe pagawe nu cager. Udah balik balik ah. Jor we mantok sia. Kuli deui nya. Dek ah. Kau di Haji Dudu teu dibayar. Tanya aing loba pangabutuh. Aing rek ulin ka madeka kalebak. Lain singkai. Aku mah hanya si kapun pangadagan teh ngan nipu we jeung nipu si waduh. Cek dek lieur dek boga pematohan teh. Ya, oh. Bobo. Ni Lila nu ngajak janjian teh. Angkorna jam 7, ayeuna jam 6:30. Kaburu di papageun ku si Api. Betingin itu bisa diajak kompromi deh. Bangis peting di seneng nungguan deh. Nyeri di beteng. Aduh, iya mah. Gara-gara sebelah kadu emang tuh. Jadi we nyeri beteng. Lamun moal meureun puguh deui neng rek uih deui atuh. Aduh, iya mah teu kuat emang nyeri beteng. Mah bener ieu mah kudu nyerela obat. Mules wae itu tadi. Sarung tinggalin. Nyerela obat ya mah. Semua bener ieu mah. Da kitu lampahanna teh ingkar wae kanu janji. Emang semua balai gerak. Balik dasar si Cika. Mat, kenaon sih euy? Ya ada aweung we euy. Aing sering nepes neng teh. Nah ka mana budak kitu? Mentak aing nanyakeun oge semua. Lain tadi tiba maghrib. Can balik-balik sih. Can balik-balik baheuna. Lieur kan neangan ge. Ka mana budak teh? Eta suka ningali teh maneh. Teu ningali aslinya ge. Ningali si Cika sing teh ka dia. Ningali we popoe di dieu. Sama ditanya teh segala teh nyaho. Pan teu tadi sih di tua dihareup dia. Di dieu. Aing melang sih. Geus daripada melang mah hubungi aku langsung ka dosek. Naon lain dosek teh? Eta nu da cakalong nya ka dosek. Polsek sama Ahmad. Mana kaput si teh. Esa jero ge dia beranggawe teh atuh. Atuh baragawean euy. Satu ka jero kumahan lodong naon atuh jero. Ina mah tuh Dia. Mereka. Aku naon lain. Teuing Api neng mah meuni paling teresep ka jelema anu suka ingkar janji teh. Saha ingkar janji sih? Si Cikai. Mereka. Matak cek dewek ngaguguk dah ka dewek teh. Omongan dewek teh denge. Cek dewek naon nutur si Cikai atuh. Sekali-kali mah nuturkeun Tom Ingse. Tom Jerry naon atuh. Tah matak cek dewek tong sok loba teh ngadahar jantung, jadi jantungan eleng mah. Moal pati-pati di opi ku neng ge atuh pi lamun Api teh mere mah. Da ilame ngalawan-lawan wae. Jika tuh neng lah, Apih mah mohon dengan sangat. Ulah kasih Cikai. Naon si Cikai mah kemari ge mawakeun geuningan ukur mah tanah geuningan sakitu. Semer. Heuy ganteng bos lah, mati saya ya. Naon si lain atuh? Kenapa eta? Mati sayang sing.
anjing nyebut sing ke dewek. Hayang atuh. Di mana dedik? Sok we pi carekan neng teh. Teu ku si Cika diantepkeun, ayeuna ku api dicarekan. Neng mah ini tah. Tak sana. Mana ke mana leuing? Dia. Dah deka berari ngomong itu neng penting teh dicarek bobogohan cicikai mau adek salah ngomong gitu kumaha cara nanya Barudak banget ya lo guys gampang